Selamat datang di episode 27. Selamat menyaksikan. Buru kan? Hintoy mana? Buru kan? Pakai bukan bro. Tanya adik panas. Hai buru kan? Buruan turbu. Itu buru bisik adik. Tuh dicabut. Sendalnya bawa. Pamah kedol. Bro. Ojak senal utep. Roro. Utuh. Aduh mah. Jak. Mana pula goblok teh? Cek aing kita ngecaya eta tadi. Sojak. Sarul, bentoy. Ampun aing geus katibu di barudak nu kapok-kapok na si Sojak. Cuy. Ojak. Toy. Ayo. Kutep awas ku aing mun beunang sia. Dieuran ku aing sebal. Aduh, ampun. Jangan. Ngabalai itu urusan aing beres nama ieu teh budak. Aduh. Bangka warah bener teh bedol teh. Alah. Aing eueuh jeung panenan sampe bulan-bulan hareup teh bagong tadi. Kemana budak? Jika naon ya? Iya. Bauna aneh ieu anjing. Ojom. Oi, dia lah. Ngomong dia. Kumaha? Lain ningali budak abdi teh. Sarul lain. Domuk saya neangan. Ya, Mang Doi apal tuh? Oh, naon? Si Sarul mau kan sampe kuring wae. Si Oyok, si Ojak, si Wawan. Berarti lobaannya. Bangka warah budak teh kumaha tah? Hayang urang mah ya. Si sampe teh tong depokan wae hayang mah ngomong. Mau teh burung dibere ku aing. Ya geus atuh kalem mari ngomong teh. Lain gitu Mending Mang geus Doi. sorotot wae. Maksudna teh kasal pan abdi. Nya geus aya mah hitung sabarengan dibayar ku akang lah. Kitu nama teh kedah lah tos lah. Ikhlas dah. Ikhlas. Ya, sebenarnya enggak. Cuman abdi kasalaman eta kitu. Kena ke aya ka imah mah nya di eta lah di naon? Di omongan ku abdi kayak di omongan di rumah gitu. Asal teh sih kasih oyok wati. Sok naon mah? Nya eta si oyok mah ulin wae. Terus ulin teh nu dipikara sekumar. Si Acece bahasa eta teh terus teh si Aojak. Terus jeung barudak oge ulin wae. Jeung si Aaru, jeung si Antuy, jeung si Wawan. Marmada kesel. Koreta jeung si Acece. Ayeuna jeung si Aojak ulin sok duaan. Ate mati nyeri, dadas. Ya, untung bukannya hoangan. Aneh loh. Jak, apa tuh Tep? Jak, bau. Bau tai. Mana modonya? Tuh, Mana modal mah? mana? Itu tuh. Buah-buah. Nih, bener pisan. Hei. Turun ayo. Ya. Ya, di mana mau cerik? Ada mana bonganna tadi? Di mana? Ngajar teh kita diajakan, jangan hitung diajakan. Ayo, sudah turun ah. Mulai deh. Layan. Untuk benang, bukan nyawan sih. Turun. Gante mau curi udah dijak. Hei, turun, burukan. Turun, Tep. Aneh Tep. Buru turun. Ajang. Ayo bisa emang ajum. Ada. Ajang Tep, turun, Tep. Oh, mau curi kumar. Kurang kita diajakan. Tadi diajakan, ajakan. Karunya. Buru turun. Nah, burukan ah. Kandei. Burus, tetep. Bukan. Ajang weh. Ayo, dia Untung tekannya kuman. Kalau kumar. Saya balik ah ini mah. Singkat dia mah ajum. Ayo. Ya, putar ayo, buru. Bau. Si Oyok tak bau. Nah, mana? Mana yok bau ah.
Saya belum balik. Saya mana mau balik? Bau tai. Modalnya. Si ojak teh modal. Nah, nyok untuk oga. Di modal acara baru. Tinggal itu. Kasihanan ku Mang Aju. Nah, itu. Hai. Oke, cari kan. Harusnya Wati bintangnya sareng bulana indah. Bulana bulat juga ojak. Sampai. Si ojak dari tinggal sini mah gulung. Aku naon ka urang ya, Mana? tak sebelum tuh. Mang Uun. Mana ini? Gulung. Tegena merana ge. Gulung. Si Aena Si Enen. Bola Ciana. Tuh, tinggal ngulilit. Yang sih pakai. Ayo itu. Model anyar. Nih mah. Model anyar. Si bapak Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rul. Calik. Ulah sok ngerakeun bapak. Lamun Mang Ajum teu nyaritakeun ka bapak moal nyaho tak kalakuan maneh di luar. Nepi ka Mang Ajum wani nyentak ka bapak, hartina kalakuan maneh geus parah tah. Naon sih mangpaatna? Nyokotan barang batur. Padahal di kebun bapak ge awi aya, sampe aya, bet nyokotan barang batur. Da Arul mah diajakan si ojak. Tong nyalahkeun batur sih. Da bapak keur ngomong ka maneh. Da Pak, lamun Arul teu nurut ka si ojak, Arul sendi tenggel si ojak, Pak. Sieun ku si ojak apa sieun ku bapak? Ngomong. Ku bapak. Lamun sieun ku bapak, sok Arul nurut ka bapak. Piraku teu bisa ngalakonan anu hade. Geus dumuk anu teu euceureg geuningan bisa. Inget Rul, nu diteangan teh lain jelema pinter jelema beunghar. Tapi ayeuna nu dipikabutuh, nu diteangan teh jalma nu jujur. Ya, tungguin ya. Ya. Rul. Arul. Rul. Arul. Rul. Arul. Ojak mangkat. Aya teh Mar. Kela Wati. Ayo Wati. Mana? Terus di mana? Nah habi emam, da eta mah kutu. Tapi Mar juga monyet. Deh. Naon? Monyet mah entoy, entoy. Teh gini tuh. Ya mah. Masalah tuh di siarana. Masak tengah sambageun. Oh, Tadi masak. Tadi hilap sang uyah nasa bungkusnya. Mar anternya. mana? Di mah. Tinggalnya. Ayo. Pak, masak di mananya? Bibi Nunung we, dia lama galak. Mah, ningali barudak tuh. Urang geus neangan ka lapangan, ka imahna, ka mana kulolang kuliling. Eueuh. Teuing Mar mah teu ninggal. Wati, Watinya teu ninggalnya. Wati ningali teu? Duka tuh Wati ge teu ninggal. Ayo ah Wati.
Mana nya si Arul teh nya? Tadi senang aja. Ya. Paling geron teh kawa keluar. Perasaan di dia. Apa bawa dicarekan gitu kumang duye. Aman. Apa dicarekan? Mang Duye mah bager ya. Palingnya sare juga nama da. Mau dicarekan kemarin kan Mang Ajum tajam Mang Duye ngobrol. Bebeja murid Mang Ajum. Sare si Arul mah beureum. Pasti. Tapi aku sare teh kadengin. Heeh. Apaan sarana sare kos bangke teh ya? Geus bangke mana mun sare kos bangke. Nurutan ke si urang. Baru tuh benangan kulinya orang desa si Arul. Amang gue mah bager. Bager Mang Duye mah moal. Pasti dicarekan. Moal ah. Kebayang bisa dicarekan Mang Duye. Penyet juga nanya. Carekan pasti carekan. Sare. Pasti carekan. Sare. Kurang Senang lagi aya. Kurang peangan tadi. Nah itu gimana ya? Urang neangan marane kukulintingan eueuh coba. Urang di dieu teh tadinya jak. Nean ka mana coba? Neangan ka lapangan kukulintingan balik deui. Orang yang bersih Arul heula. Asa aya nu kurang? Apa gue si Arul eueuh. Di sampur teh eueuh. Ka mana? Teu nyaho. Sare jiga nama. Carekan ku Mang Acak Duye. urang mah geus kaluar man keur ulin. Dicarekan juga. Sare. Cenah lagi aya kene. Senal lagi. Amun dicarekan mah ceurik si Arul. Geus pengen nama lah. Lah kemarin dicarekanna. Ya urang mau sampai deui ah. Ayo. Heuh. Itu. Ayo nak. Ayo sampai kamari nu ka mana? Puguh sampai kamari mah tinggalin. Cokot teh ya. Heuh cokot teh meta we. Barapong we. Tuh itu seburuk kemarin. Oh gitu. Mending ngalah deui. Seger. Keula. Naon? Eueuh si Arul. Sukan we balik sekolah. Heuh balik sekolah. Balik sekolah isukan we. Isukan sekolah. Ayo paling suka mulai asup. Geus nyeusecan sepatu, baju. Sepatu encan sih. Mana dia dipake eta? Urang cenah sekolah. Ulin make bacana sekolah. Urang sepatu encan ah. Urang sekolah. Urang nyusul. Atuh yok. Urang nyusul. Calana yuk kah dipake. Astagfirullahaladzim dia budak. Udah Wawan. Iya. Hei, ke jam 7 rek sekolah sepatu can disese, baju can disese. Udah. Jangan boga pikiran gitu mana teh. Kira-kira teh gue pakai barawat. Belok ya kata teh. Nah ibu nyukurnya lah. Berempuk ya. Kahiji nonnya. Jodoh heula we nya. Jodohna Antoy. Degul antuy mah. Toy. Terus kaduana ojak we. Hayang ojak. Makan kaboga ojak. Satu Kaboga bagong. di. Ojak. Terus Make aat. Ih, tak atuh A kabehnya tak sedena A ojak. Entong antuy mah. Baik. Ilit bayang bang. Terus A ojak. Ada cep. Ih. Geulu wati. Di Bong. tekan yang kitu. Bola. Cecep. Acep. Geus teh ya ojak kabeh. Dinya tekan yang kitu meureun kembar judulna jeung A ojak. Ya bae kan mana kaboga. Ya. Hiji deui saha tuh. Papu ada. Mar emangna hoyong jodohna sareng papuat. Bong jodoh emar mah. Langsung matang lahir pada 13. 13. Rul. Kemari ka mana maneh? Urang nyampur ka imah. Nyatuy. Oh. Urang disampur. Biasa lagi keluar ulin. Mana? Kunaon maneh? Kurang ulahan ulin ku bapak. Ngan lain ulin. Biasa lagi mana? Nyaan.
Kunaon gitu ru? Gara-gara maling sampe teh ya. Gara binsan teh. Kanyahuan. Da piraku dicarekan lakeun ulin ya. Heeh. Bisa lagi maling sampe meunang. Manehna berenang dulu embung ulin. Oh, mana mah lemah Rul. Urang oge bareto teu menang ulin, tapi tetep ulin jeung marane. Urang ge sieun mun kanyawan teh. Maneh dengan saruana. Ini urang mah galak ya ucing. Nyaho, sair lemun. Kunaonnya? Ari ngalakukeun anu bener teh meni hese. Ari ngalakukeun anu teu bener menikotin semangat. Sinarian maneh ngomong kos kitu Rul. Geninganan iya. Geus komplit euy. Jak. Wan. Tuh. Hai tuh. Hayo. Hai tuh Wan. Jak yuk. Hayo tuh. Hayo. Yok, kunaon sih yok? Kamari cenah ngadaguan si Arul. Iya rek naon atuh ngumpul kieu ari mama. Wan. Rul. Ih, aing mah caricing wae. Hai tuh. Jak yuk. Ayo. Diu. Ih, yok. Rul. Hai tuh. Keun caricing wae. Ih, aing mah. Geus sembungin jeung urang lain. Rul. Wan. Caricing wae. Geus lah, bungulin jeung urang deui mah. Urang sorangan we mok sampana. Dasar pengecut. Kadar cangcut. Oh, kawani pisan. Ayo si Ojak. Kenal mana mak sambil urang deui. Ngopok-kapok ya. Si Rojak beunang. Bener teh. Bubar ini mah bubar. Bisa kanyawan bubar. Masih ojakna. Ayo, orang mulai. Duh, Mar, siap Mar? Siap, jeung ojek mah jeung ojek pasti jeung. Deg-degan tak Mar? Deg-degan pasti jeung ojek Mar mah. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ojek mah kunaon dicoba di aduh, Mar jadona juga antuy. Geus sih ieu nya, Mar jadona antuy, anakna 100. Bumi tadi kalau jebakan ai di bulan kalau antuy ka. Antuy ngan gala batang. Jika cina. Mana di Palembang? Entah, antuy mah jika kuda lumping. Mana oke sarua? Entah, atas. Galau. Antuy berjodoh jeung dia sama dia jodohan nanti bade mau ngasih deh kayak aku pasti lihat yang Mana di Palembang mah? entar Mana? tirak ta Lajeng ka. anti bukna bayi jodohna apa bunga nama orang itu weh nu anak anti gini mereka coba gado anak sabaraha si antuy Embong teuing. jodohna tadi jeung enggak ojek tapi emas tapi tos diramal jodohna sareng antuy Embong teuing. Kadang kemar man eta lagi jeung ojek. coba orang ramal wih Mar anakna ageng kan kas ojek tapi entong juga bagong apaan ojek cek Mar bagong baik keteng Mar resep ka bagong masa bagong na ojek mah kendai lamun nanti mak
Embong. Galau. Bayo, mari dia Mana? anakna ayah hiji. Mari dia. Dua. Mari dia anakna dua. Jadi anak ngate tapi emak mah yang 100 nih rame. Di amun 100 itu jangan teuy. Embong. Papa di tilu. Nah. Coba anteuy. Jengkal. Anteuy dia orang pariksa. Anakna sabaraha. Kagok wae ayeuna mah sia. Kagok naon, Mang? Sekenaon di depan? Sayang manuk, mana sayang manukna? Wah, guys, kabur Mang manuk lagi Mang. Yang buhe wae sia dumuk mau sampai aing, Bang. Itu Mang. Itu. Mana tuh? Tuh Mang. Dumuk wae perhatikeun ti kajauhan set mau sampe. Henteu Mang tuh tinggalin no. Gagata aing bener ojak pasti ya. Heul jae ke kolot sia. Kemana Mang? Kapok mau sia. Hayo. Kemana Mang? Mang kemana Mang? Bongan sia. Kemana, Mang? Mang? Ulah atuh Mang sampai aing wae. Mang ulah atuh Mang. Tuh Mang, cok. Ojak dengan sampai wae yo. Atuh Mang ulah Mang. Ayo, siang. Mang wih Mang. Wah. Mang wih ojek. Ya, siap. Mang atuh Mang. Ayo, siap. Manusia, cok, Mang. Udah, mana dengan sampo ayo. Ireng Mas ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cok. Mang atuh Mang ulah. Mengatang. Itu Mang. Cok. Assalamualaikum. Mang atuh Mang hampura. Iya, hampura. Cok. Mang Kamarana teh. Assalamualaikum. Mang atuh Mang. Assalamualaikum. Taba geuning ojak teh kitu. Ane si ojak ke mana? Ojak teh jadi bongkar gitu. Ceng pangyuran ke tadi itu bapak nyarita. Ya, sekedar. Ya. 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 Ja. Lan. Ya, kan dia bapak pada nyariosan. Mak. Bapak tuh nyariosan. Oh, nek nyarios mah nek ngambek. Anak jeung ngamak bapak mah bagur. Bapak. Kemana mana? Ngaji. Suka berangan. Terus tunggu ngaji. Regepeun heula bapak rek nyarita. Ulah tuh, Pak. Regepeun heula bapak rek nyarita. Iya. Mang Ajum tadi datang ka dieu. Nyarekan indung maneh. Majar warah tah si ojak. Bapak teh ngarasa teu hina, kahina itu ku sikap gitu teh. Untung bapak eueuh di imah. Cocok lamun bapak aya ting maneh nu ku bapak ditampiling atawa si Ajumna. Calutak pisan. Urusan ngadidik manehna. Bapak ya nu tanggung jawab, lain manehna. Narido maneh buka kolot dihina ku batur mah gitu. Sama Mang Ajungna we. Mang Ajumna naon? Korek ke Mang Ajungna. Terus mun koret kunaon gitu? Ya, tebeak 7 turunan cenah hartana. Kebona dibantuan pangmeakeun jeung barudak. Ojak mah diajakan. Diajakan ku saha? Si Arun barudak. Ojak maneh teh geus jebrok. Umur geus hampir 20 tahun. Sakola can angeus-angeus. Ayeuna nyarita diajakan ku si Arul budak cahanapeun. Teu mah tuh jawaban maneh mah kitu. Kuduna maneh nu mimpin. Iya ge mimpin, tapi mimpin kana kalakuan anu teu bener. Nah, teu salah. Teu salah. Emang mau pake teu kitu wae percaya kasih Aju. Bisa wae manehna tersep ka bapak. Tapi di dieu teh aya saksi. Adi maneh tuh si Utep. Utep. Kali aja. Diuk teh. Ya, bapak rek nanya ka Utepnya. Ari kamari tanggal sampo anu 10 tangkal anu dicabut ku si Aa. Naon paling 10? Cicing sia. Cicing sia.
Cicing siapa nih? Aing kenanya di mana? Tuh sopan sih ya. Tep. Anu tangga sampai 10 tangga teh ya. Dijual kulan cek mana atau di dalahan? Sana 10 tangga, ketilu tangga. Oh, ayo. Ari sia eta teh hartina teh bener mana teh ngalakukeun ojak lain masalah 10 tahun atau 3 ngarti teh mana menang pangarti ti mana eta jeung jelema korek teh kudu dipaok barangna ngerti gimana tuh bukti tadi ya saksi rek kumaha bapak tuh percaya kalakuan mana di luar. Berarti bener kan maling. Menang pangarti ti mana eta jelema koret kudu dipaling. Mata kainam hayo. Ku bapak kau dihukum. Mana parek aja. Hayo ngilu nyepap. Ojak, dis ya. Masuk. Nyingkat. Ai si ojak teh dikumahakeun tadi teh. Tadi kok kumahakeun kasih enak eta mah. Tuh berecai pingsan. Teng pura-pura pingsan daripada pengal. Assalamualaikum. Pak, waalaikumsalam. Man, kenal. Teh ieu bade nyenak senang tinggalin. Oh, eta kenapa apa eta mah? Hah? Kenapa, Pak? Oh, punten Pak salah. Ieu mah. Ya, ieu mah salah ojak nih kan. Aku tos dianggo, Pak. Puntennya, Pak. Itu si Wawan ketemu rajin. Si Nariun mah jeung sasapu. Ngepel. Sini bejakeun ku Mang Ajumer ka indungna. Sini carekan. Ka imah cenah urang nya sasapu. Padahal mah jeung nu urang babacak di imah. Can disapuan, can diempel. Menang sampai yuk. Tuh, Nah, lihat ta. daripada diluan ku kingkong mending ku urang. Ayo. Wanyir, gara-gara lut geus heulahnya amang rek misakeun heula. Pokona sampai jumpa di episode berikutnya.